Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kura-kura tidak tahu. Padahal tidak tahu, memang karena tidak tahu. Dalam hal ini, kura-kura tidak tahu Raden 999 NJ akan membahas lanjutan versi Akhlakul Karimah dengan versi bahasa Sunda. Jadi wilujeng wengi wilujeng patepang deui sareng kura-kura teu nyaho padahal mah henteu terangnya. Daripada membicarakan orang lain alias ngomongkeun batur, urang bahas hiji demi hiji dina alur carita Sir, Budi sareng Asih. Jadi kumaha sepak terjangna urang hirup di alam dunya, maka ku urang jalankeun tareh perilaku leluhur jeung budaya urang nyaeta tina 3 unsur perkara. Anu kahiji nyaeta sir, anu kadua nyaeta budi, anu katilu nyaeta asih. Maka lamun urang ngajalankeun 3 unsur perkara, sir, budi sareng asihna, maka Allah bakal mere rezeki ka urang anu sangat mudah turta gampang. Karena 3 susunan ieu lungguh dunya. Jadi sri, lungguh sareng dunya. Nah, maka lamun 3 susunan anu tadi ku urang dijalankeun dalam perilaku urang sapopoena, maka Allah bakal mere dunyana ka urang. Iraha atuh dunya diturunkeunna ku Allah ka diri urang teh? Dunya diturunkeunna cek kura-kura tidak tahu, padahal memang tidak tahu. Eta dunya diturunkeunna 500 tahun sebelum lahir urang ka alam dunya, urang geus ngalakukeun perjanjian jeung Allah. Jadi perjanjian anu dilakukan ku para malaikat urang, ku para roh urang anu dikandung di jero rahim indung urang. Itu tah. Jadi mankana urang lamun ngalakukeun sir nyaeta dibere sir ka jalma. Sir ieu aya 2 perkara. Sir hayang mere, sir hayang ngabantu, sir hayang nulungan. Ieu acan jadi amal lamun can dilakukeun. Maka susunan anu kadua budi. Ku budi pekerti sareng murah senyum, urang datang ka eta jalma atawa urang ngobrol jeung eta jalma tentang ngeunaan anu diperlukeun ku manehna, bantuan urang ku manehna. Kitu tah. Budina urang lamun deket ka si sarkem, hayang jadi si sarkem eta kabogoh urang atawa pamajikan urang, maka bawakeun mana jeung bapana si sarkem martabak anu disukaan ku indung bapana. Maka bapak jeung emana si sarkem bakal ngijinan urang mimpi boga atawa babarengan sareng anakna. Itunya apon kitu deui Allah sarua. Jadi lamun urang hayang dipikasih tur dipika cinta ku anjeunna atawa diijabah sakabeh pamenta urang ka Allah, maka lakukeun sapertos tadi. Kumaha carana urang sangkan dipikasih tur dibere kahayang urang tinekanan sapaneja saperti ayana kun payakun anu aya di alam dunya sareng coretna, maka niscaya Allah bakal ngabulkeunana. Kitu tah cek kura-kura mah. Eta tina sir, budi sareng asih. Setelah sir, budi jeung asih ku urang dilakonan, maka 3 unsur perkara ku urang kudu ditelaah kana diri urang. Nu kahiji, saha urang? Ti mana urang? Sareng kudu kumaha anu dilakukeun ku urang.
sangkan Allah ngabulkeun kahayang urang. Intina urang kedah saling ngabaca diri. Kurang naon jeung kurang naon. Naon anu kurang kudu ditambahan jeung naon nu kudu urang dikurangan dalam cara urang mikahoyong sareng menta ka Allah. Mungkin carana kurang tepat, mungkin waktuna kurang tepat, mungkin karena perilaku urang kurang hade ka balarea, sehingga Allah oge bendu ka diri urang kitunya. Nah, jadi cindak nama ulah neangan imam anu teu katingali, ulah miguru ka jalma anu kaliru. Guru lah diri sorangan maka bakal kapanggih jeung guru anu linui. Sabab aya istilah kieu, bring sakabe jalma murunaka nabi Adam. Nabi Adam teh ngadauh tuka ditu ka Nabi Musa. Tah abring-abringan we eta jalma teh nya. Sedangkeun di padang mahsyar eta teh. Kunaon? Panasna kacida jalma eta poekeun tapi dinu caang. Kunaon? Karena henteu apal kana dirina. Kudu kumaha carana urang apal kana diri urang, maka ngaji diri anu tilu unsur perkara ieu. Sir, budi, sareng asih. Maka bakal kapanggih tumarima budi rumasa. Lamun urang ngadoa can diijabah, sing tingali kana awak urang, kana perilaku urang, mungkin urang kurang hade ka balarea, mungkin carana kurang bener, apa mungkin memang perilaku urang salila ieu loba dosa ka jalma, sehingga barang pentak ka diri urang ceureuh keur urang pribadi ka Allah henteu nepi gitu tanya. Nah, jadi eta jalma teh alit-alitan wae, baik di dunia maupun di akhirat, lamun jelema kaleungitan jati dirina. Hitunganana jalma hirup di alam dunia teh neangan kakayon puraga jati. Kakayon puraga jati ayana dina hate sorangan nyaeta mempercayakeun anu hiji ka Allah. Hanya satu percaya urang ka Allah. Taya dinding kelir, taya sindang siloka, tanpa karena henteu percaya ka batu, henteu percaya ka gunung, henteu percaya ka jurig atawa setan jeung pasabangsana, sabab urang jeung manehna dijieun ku Allah. Cuman perlu diingat bahwa makhluk anu paling sampurna diciptakeun ku Allah di alam dunia nyaeta manusia. Nah, lamun upal ka diri urang saha tur tak kudu kumaha, maka manusia artina teh mana anusia cek Allah teh. Tah eta teh kabeh anu kami cek Allah. Makana urang teu meunang sombong, teu meunang takabur, teu meunang adiguna asa ieu aing. Ulah ngarasa pinter cek sorangan nya. Ulah ngarasa sakti cek sorangan. Aya deui nu maha gagah tur maha sakti nyaeta Allah. Gitu tah. Kitu jeung kitu wae eta jalma sapopoena neangan dunya. Ti kidul mangkat ka kaler, ti kaler mangkat ka kidul. Nu tungtungna eta jalma nyerah sorangan balik ka rumah tanggana. Rieuk eueuh ragap taya nu aya oge embe dijual, hayam dijualan, motor digadekeun, mobil digadekeun. Sabab manehna ngudag-ngudag nafsuna neangan dunya anu miliaran, anu triliunan. Sok padahal kasep geulis eta dunya teh ayana di hate urang, ayana dina sajadah anu segi opat. Eta sajadah segi opat ngagambarkeun eta teh opat madhab, papat ling kalima pancer.
aya wetan, aya kaler, aya kidul, aya kulon, gelis, aya wetan, aya kulon, gitu tah. Jadi lamun urang jalma poekeun eta jalma teh kasasarnya lampah, henteu nyaho wetan, henteu nyaho kulon, teu nyaho kaler, teu nyaho kidul. Maka urang ulah ngarasa bener sorangan. Jadi urang boleh ngiblat ke barat, urang boleh ngiblat ka Ka'bah, tetapi urang ulah nyinggung perasaan jeung ulah nyinggung keyakinan jalma sanes atawa agama lain. Kunaon? Sabab jalma masing-masing dibere hak prerogatif pikeun milih keyakinanna masing-masing. Teu bisa dipaksakeun. Hanya akidah, hanya keyakinan diri, hanya hak prerogatif Allah anu mere hidayah ka eta jalma ngarobah keyakinanana ti agama A ka agama B. Anu penting mah urang tunjukkeun bahwa agama nu dianut ku urang Islam ngaranna eta agama anu paling sempurna menurut keyakinan saya. Karena naon? Agama Islam urang ngajarkeun nikmatan lil alamin tadi. Jadi kaulan karim. Ulah nyampekeun urang ka jalma negur ku bahasa-bahasa kasar. Kanjeng Nabi urang ge henteu kitu. Nya. Ulah marentah jeung negur ka batur secara keras karena ngarasa urang jagoan atawa pamimpin. Teu meunang. Lamun Allah geus nyiptakeun urang bodoh, maka seketika urang bodoh. Lamun Allah ngersakakeun urang pinter, seketika maka eta jalma atawa diri urang langsung pinter. Sadayana gumantung kana hak prerogatif Allah. Nah, jadi ngaji anu pertama ieu ngabahas masalah tiru unsur perkara tadi. Sir, budi, sareng asih. Maka bakal bijil Sri lungguh dunya. Gitu tah. Jadi bag-bagan anu ayeuna dibahas teh ngajina tilu unsur perkara anu ku urang perlu digawean. Kumaha atuh carana urang sangkan pamenta urang diijabah ku Allah? Engke urang sambung deui episode berikutna. Sabab moal bisa diterangkeun panjang lebar dina ieu video moal anggeus 7 tahun. Gitu kira-kira. Nah, bener jeung henteu benerna ngaranna oge kura-kura. Nu kura-kura nyaho padahal teu nyaho, pura-pura tahu padahal tidak tahu. Anu penting nama sim abdi kura-kura tidak tahu, tos mere tahu kanu teu tahu. Mudah-mudahan aya mangpaatna keur abdi. Bok kitu deui sareng balarea sareng sadayana anu ku abdi di-share video ieu. Hatur nuhun kasadayana, mohon maaf apabila aya ucapan sareng sariosan sim abdi kurang merenah. Sabab intina sadayana pikeun kahadian balarea, pada intina mah ngaji diri keur diri abdi nyalira. Wilujeng wingi, wilujeng mikiran, wilujeng sapikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiling kasadayana. Wassalam.